Ieu ayeuna bagian ngabejakeun resep. Nah resep ieu teh rek diproses, rek didahar, rek diamalkeun atawa moal. Eta mah tergantung nah urang hoyong cager teh atawa keun we urang mah geus biasa ieu bingung mah. Tah nya mangga ari kitu mah nya. Minimal urang teh terang. Mun seueul teh mah biasa di palemuran ngamam naon? Peromah atawa waisan. Aya nu sok ngaleueut milanta. Peromah waisan nu galibnya lamun seueul teh lain dahar. Lapar eta mah. Aduh, jadi beuteung kitu seueul angeun. Ngamam waisan, ngamam peromah. Cenah moal keun we geus biasa ieu seueul ge. Nya mangga da karasa mah usaha ieu. Naon atuh naon trikna hapunten ieu teh rada hararese nyarios duka kunaon ieu berat hawana teh bisi rada balelol pabuisnya. Naon tipsna teh tadi dieu mah dicarioskeun aya opatnya. Saali tipsna mah opatnya. Hiji supaya terhindar tina kabingung teh nyaeta nganyar wudu sabada isya anu akhirna sahingga dina waktu reup sare eta aya dina kaayaan boga wudu. Simpulna mah kieu lamun urang geus siap-siap rek sare urang teh usahakeun wudu heula. Acan batal kajeun teuing rek sare urang teh wudu heula eta resep kahiji. Boro-boro wudu heula urang mah puguh sarena ge teu kanyahoan keur gogoleran bari ngoprek naon sarua berartinya ujug-ujug tadina urang lalajo HP dibalik jadi HP lalajo saha. Lalajo urang inget-inget teh geus subuh we HP hirup keneh dina TikTok. Tah usahakeun resep kahiji mun hoyong terhindar tina kabingung jeung kasusah dawamkeun wudu, biasakeun wudu memeh ulem memeh sare sanajan pas rek sarena batal ngan batalna ku paantel jeung salaki atawa mun salaki jeung pamajikan keun we eta mah nya. Henteu kieu abdas we memeh sare teh ari pas rek sare rek ulem aya salaki rek naon rek nyabak ulah-ulah kan geus wudu ulah eta mah jadi doraka ari kitu mah nya. Keun wae batal deui ge nu penting pas nalika urang ngamaksud sare urang abdas heula anapun di pangsarean urang antel jeung salaki batal teu nanaon. Hiji tahnya kosok urang abdas memeh kulem alhamdulillah. Hiji tahnya keun nu penting mah terang we heula nya. Rek diamalkeun ke 10 tahun deui ka hareup mangga asal daek we bingung terusnya. 2 mana tadi teh nomor kadua nyaeta bisa zikir ka Allah dina memeh surupa non poe burit-burit zikir. Ari zikir teh naon inget kasaha ka Allah urang sok inget ka Allah tara ngan cirina inget ka Allah teh hiji ku cara maca Quran, 2 ku cara ibadah nu sejena burit-burit tetas asar teh tadarus atawa naon maca sholawat hahari ringan bari masak teh anu puguh mah bari masak teh bari naon bari ngalagunya bari lip sync nya karaokean
Sate acan sumping maghrib usahakeun ibadah anu mantap jadi zikir ka Allah, minimal maca doa pas sore. Kan aya doa pagi-pagi, aya doa pas sore. Doa pagi-pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Doa pagi-pagi henteu ari panjang mah ngan ku urang jarang dibaca. Atawa doa pas sore memeh maghrib tas asar, Allahumma tinggal balikeun nu tadi, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Sakitu sajengkal paling genya sajajar lah. Da boro-boro eta urang mah rek dahar wae anu duana katalar sok dibaca tara Allahumma tararang Allahumma barik lana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi mun urang dahar sok dibaca tara bismillah atau bismillah osok tara osok mun keur inget ya. Padahal eta teh urang teh naon apal kunaon pangna nepi ka teu dibaca sabab panggoda setan. Geus ulah teuing maca bismillah geus arek ge kalah ka aya notif naon atuh notif teh kalah ka aya pagawean sejen atunya mun boga HP kalah bari nempoan HP teh kagok nyiuk sangu bari nempo HP dahar we bari nonton filmnya nepi ka beres eueuh teh bismillah rek sahuap deui bismillahi awalahu wa akhiruhu meunang kitu oge nya leuheung nya daripada henteu pisan mah. Atawa sabada dahar urang apal doa ba'da dahar alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Katalar doa atas dahar sok dibaraca. Urang mah kadang lamun teh mah teurap alhamdulillah. Atawa lamun dahar ngeunah hadiah aki nya kitu paling oge nya disangkana nu maot hadiah ngeundahar butuh ge doa butuh ge Fatihah. Lamun kieu mah ieu karesep aki hadiah aki Al-Fatihah terus maca heula Fatihah urang teh tah ari kitu mah kakara nya ari ieu naon reuneu karesep aki hadiah aki moal nya moal nepi ari kitu mah ceuk akina teh kado dora nya eta tah